seorang Kanjeng Nabi di alam kubur nu pasti bakal kadenge kana ceuring soal sandal nu pasti soal darah tangan ngajepat baris sorangan sanggeus nepi ka kuburan urang bakal ditaronan utang hati rejeng sian ditanya kumungkar nakir ma bapa moal ayat komo tatangga barayat kasaulan mah suci ke di alam kuburan bakal kasorang ku nyeri rejeng kabungan nu pasti dulur-dulur